Allah. Makat pungareuna. Aya aja proses tema itu ayo. Oh, mana di nadang utara yang ngajian. Nah, orang jangan ngaji sama kita kayak dangdutan mau mana di nadang utara ngaji heula ho. Ya. Kemana irama tak? Kuing mah nyanyi kayak nyanyi pepe. Irama datang. Aya kuing nyanyi joget dah eueuh. Hampir teh joget dah henteu. Ojo hoyong joget. Tuh. Ulah kagana gue. Ngareng-ngareng jogetnya. Eta nu gelo sanember. Sok, aja da pepe ling mah nyanyi oge. Ulah kapaksa lamun rek ngaji sing ikhlas nadada yakinna ati abi ngajak salah ngajak korek. Ngajak saya ngajak kawan. Ajak sae. Ngajak saya. Ngaji jeung sholat ulah rek diliwat kewajiban umat muslimin muslimat. Laras ka? Laras. Oh, daripada batur nyanyi tadi masjid serangan. Ayo mah di panggung lain ngalala doa. Nah, ya gitu nyanyi di masjid loh, Pak. Eling umat ada nyanyi kan? Enggak usah salawat. Terus lain haju. Lain salawat sama nyanyi. Nyalingan, nyanyi nyalingan. Sholat ke ngaji teh kewajiban muslimin Muslimat. Omat waya waktuna ulah di Liwat. tahu ramah jelema saka eling ngeuceun akang jeung abdi mah sarua ulang teh saturunan mata salah sarua akhlakna. Allah ka urang mamemeret perintah masihan kuningna dina Al-Qur'an. Saur Allah, ya bani Adam Allah ta'budus innahu astagfirullah. Pirang teh kakak yasin teh aja teh. Balik deui. Ya bani Adam Allah ta'budus syaitan innahu ya bani Adam wahai anak incu Adam. Saha anak incu Adam? Urang. Ulang. Urang. Saha anak incu Adam? Urang. Allah ta'budu syaitan, jangan sekali-kali mengabdi beribadah kepada syaitan. Syaitan, setan, innahu lakum aduwwum mubin. Saleresna setan teh musuh nu jelas pikeun anjeun. Aya di dieu ibadah ka setan. Halo. Kang, ece aya nu sok ibadah ka setan. Mane teh Yasin we hayang dibaca. Hari dipake henteu. Obon dia dikurungan. Hayya 'alas shalah. Ngajak naon ya? Hari sholat perintah Allah, perintah setan. Perintah Allah. Hari akad keur ngopi. Tajang. Perintah Allah tah hayo we ngopi keur adan, perintah setan. Halo? Adan geus hayo berkumandang bahkan geus qomat kudu pujian geus ngelel. Akad masih kene susurumputan di warung ngopi. Masih kene kelepus udud. Teu daek mohonan kanu Adan. Ari ngopi jeung Adan ngopi jeung udud waktu harita. Perintah setan, perintah Allah. Perintah setan. Akan teh keur ibadah ka sana. Ka setan. Kahayang ka setan. Ah. Hari hormat tacaroge pamiwa abdi kita ku Allah bicara. Nah, penyebalan teh. Hari hormat ka salaki dipiwarang ku Allah bicara. Dipiwarang. Halo? Halo. Dipiwarang ku Allah bicara. Dipiwarang. Dipiwarang. Ari ngalawan ka salaki. Ece ngomong ka seueur.
Ah, ari ngalawan ka salaki. Kira-kira pangajak setan, pangajak Allah. Setan. Ojo cek dari mana sana. Allah. Pan amarah. Aya bukan ibadah ka setan, halo? Aya. Aya? Aya. Kang abi rek ngaros Kang. Lamun boga pamajikan nya geulis nya alus bahasa alus budi kasalaki hikmat kayung bapaknya ahoy tuluy maot akan nyeri teu nyeri opak sareng teh lamun akan boga pamajikan tiga nu ayeuna nya kokohoton nya rangutun goreng basah di pangkatahan ngalawan tuluy kojol jadi mah Atohon. Mau bestino. Atohon yang ada nu bahna nerkom. Atohon lalakina. Mun boga salaki nya kaset nya loba duit Aduh. nya soleh Asing. maot geus jadi mah Ring. bisa-bisa aja mah kawin deui Bakal. tapi mun boga salaki nya gorengan nya kacabo nya sesentak Ah. nya hideung nya pengen nya budeuk tuluy kojol jadi mah Wah, ah mau nyeri. Cepet lek. Padu itu, jangan kan saya bukan salah itu teman-teman. Ya, jadi boga tatangga. Awen aja begin. Ayo begin. Aya. Oh, ngapura. Ayo makan ngomong dari tatangga wing Pakai kali. Begang aja buat kasana. Oh, tatangga urang da makan. Di sana gini makanan tinggi. Jika truk terparkir. Kata raju bangun sayo dirawat karena samaya secapun. Dapat duit. Geus diseken aja ka jasa kartini. Papanggi sapanggihan teh Ki Hasan Sadikin di Romsen. Ah, kunaon? Dina Romsen teh aya lalakina boroko. Dan dokter teh udah mah Allah panyakitan karena kita cuma sarupa boga salah kibun salik wae. Osok teh di balok tata. Sok. Osok. Osok. Mereka Ampenan. dikepret. Kara. Mereka enggak kawin. Bawa duit. Tuh bawa duit kok. Ya nah. Hei, kepala otot sama majikan dah jalan duit. Ah. Yang mah ulang-ulang majikan deh. Di sini Romsen dapangi. Pamajikan akang teh lain gebog. Nu hanya punya jantung tapi punya hati. Udah ini kalau tekan kowe pernah pamajikan akang teh jadi raja. Nah salah bahwa kan ajaran meh kawin sing nepi ka potret. Teu lain mah ngaduan tong mamawa itu. Ah, ngaduan aya itu Kang. Ngaduakeun mah mudah-mudahan ieu nu bade nikah teh sing nepi ka surgana Allah. Sabab tujuan rumah tangga hum wa azwajuhum fi zilalin alal arojiki muttaqin. Jadi tujuan urang ngahiji jeung salaki urang, ngahiji jeung pamajikan urang teh hayang nepi kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Halo. Kang. Pamajikan teh lagi bolototan teuing Kang Den. Ya, sing alim pamajikan urang
menang isuk-isuk hudang kabeda jeung urang awewe mah. Mun hudang janari ini kacai awewe mah tah awewe kok. Segala. Nyalek baskom wadah leres dong. Laras. Dina baskom wadah geus pinuh tumpangan deui ku kolor budak. Aya samping, aya urut kelap peuting. Oh, kopi apa namplok jeung. Peuting teh aya tamu, ayo mah sok tamana wae. Peuting teh aya tamu disuguhan kopi, tamu tuh heuy singkat celok. Kopi teh namplok. Berarti diantar beureun dilah pojeun teh. Tamu kelap eta dikiwi, ku eceun jajanari. Disusu. Ini. Disusu mau kopi. Ceceran di bawah. Teu cukup ku eta budak anggeus hudang diangkep. Makali jauh eta budak saya di imah. Asalakina gua katakan. Dan celik kawesel katampian kali 200 meter ulang balik berarti 400. Makarek cecewok awewe 400 meter. Karek kumah beungeut jeung cecewok. Jagur minuman seuneu da bogan digawe kencring ka warung 400 meter bolak-balik ka 800 meter geus leuwih 1,5 kilo lempang awewe karek meuli pedak. Laki bener. Nya bener. Kabawa. Oh, sia ari lalaki setengah genep naon kene aja. Geus lempang tah. Sare kene. Sare. Kahayang tinyo di mana? Setengah genep molor kene. Teu era eta ku hayang. Hari hayang akang sok dimandian ditanya aku akan setengah opat geus budak. Hari akang. Laras ya, laras. Laras. Pulang nantinya. Encan kantoran ke sawah kieu ka kaputihan sabaraha meter. 500 bolak-balik 1 kilo. Pokona mah dijumlahkeun awewe 5 kilometer aya ti dieu ka Cisolok mah. Lompang sapoe keur ngaladenan salakina. Nah, kus kira di bolotokan wae atuh. Setuju teu? Setuju. Hilang tutur. Datang ke imah dari sini pada ini ya. Kalahnya seri. Ka. Aja. Ka. Ya angkat caranya. Ya, sekali kebukaan itu. Terus, kedakan kiri aja Matre. Matre. Ayo kebukaan itu ini juga sudah mencetak. Goyang nanti goyang banget. Goyangnya tinggal. Gayu. Kebukaan itu berubah goyang. Balik udah. Itu malah budak di dapur. Ece dilaknat ku Allah jeung malaikat nang nepi ka bijil pajar kada. Hei. Hei. Awe mah babari asup ka surga teh. Babari teh. Tah memang kewajiban di dalam rumah tangga mah lolobana kewajiban salaki. Tuh, lalaki. Mumawadah kewajiban laki, ngesehan kewajiban Lalaki. ngesubuda kewajiban Lalaki. nusuan kewajiban Awewe. halo ayo nusuan kewajiban sah Awewe nyusuan mah. tinggali bocah di nampun dulu jangan si bener yo nusuan sah kewajiban sah kan kewajiban salaki. Kan susah baik teh boga susu. Awewe. Ya. Awewe mah babari yang masuk ka Sunda. Kudu
ayyum mamra'atin matat wa zawjuha radin dakhalal jannah. Rasul bersabda, sahawae awewe anu maot dalam keadaan salakina keur ridhoeun, salakina keur nyaaheun, salakina keur asihun, dakhalal jannah. Rasul eta awewe pasti asup ka surga. Kumawana kawajiban Yesuan kawajiban lalaki salaki tuluy Yesuan budak mere jajan budak lalaki salaki ngomean imah lalaki nyieun imah lalaki kawajiban salaki meuli mukenan lalaki meuli anerok lalaki nawur hutang ka Bang Emok lalaki kawajiban tawe mah teu bangun hiji awewe mah kawajiban awewe mah nurut ka salaki geus titik sagede juri teu bawa ka macam-macam kawajiban eta ngeun hiji nurut ka salaki cek salaki ini kotor susu ini wadah kotor wah ini budak kadang susu susuan ini ayam lahar nyangu ini ayam minum cucian benernya lalak tapi ini kewajiban awal mana nih kan kewajiban lalaki ini hayang minum deh lagi malah bawa susu selesai restoran harapan digawe ngurus anak kewajiban kelar dulu nganturan manyaya lalaki nyangu lamun salaki nikah awe mah kudu sakitu nikah nganteran nganturan nikah ejo nejo nikah nyusul nyusul nikah rumah wadah rumah wadah nikah ke warung kawarung nikah nganu nganu nikah mahal mung nitah maling teriak di barang jadi awe kanya pada pak si dede obo tadi talengkahan sok bengkok talengkah siap tak siap obo dede oh siap ayeuna udah nanti kita mau kang caling bulan ayo oke ngaji dah urus tapak nama ya cok cok ayo mingguan ayo bulan nanti terangkan ayo bolotot mulai besar sobat ngaji ya kita pernah balik enahan sok siap nina saya perahu niat ke kapal nasa menurang bakal pidana dalam pasisir sakinah mawaddah warahmah bawa perahu ngumpul bawa kapal ngumpul cantang tuh kudu siap bakal luka dua naon ajengan bakal luka dua kusabab lautna jauh ombak badan maka perahu harus pakai mesin jangan coba-coba dengan tangan manual digoes kieu datang ombak badan langsung kocor sarerea harus ada mesin karena operasi kereta perahu nah mesin ada rumah tangga bakal luka dua harus membawa iman yang kuat halo jangan iman